Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Sampurasun. Barudak dana danget ayeuna urang ngalakukeun pembelajaran jarak jauh tangtuna kedah aya kontrak belajar di awal tahunnya. Sapertos biasa sareng ibu urang ngawitan dina kontrak belajar. Naon wae sih hal-hal anu kedah dilakukan ku hidap nalika diajar sareng ibu penugasan sareng sapertos kumaha. Ayeuna urang bade ngagunakeun Google Classroom sareng WhatsApp ya dina diajar kang sareng Zoom oge. Anu kahiji siswa hadir PJJ daring tepat waktu iwal ti izin nalika lebet ka kelas ku alasan anu logis dikonfirmasi ka wali kelas. Jadi lamun hidap talabat kedah aya konfirmasi ti wali kelas ya. Jadi minimal ibu tiasa konfirmasi seratna tiasa langsung ke ibu atanapi ngalewatan wali kelas konfirmasi ka guru mata pelajaran nyaeta guru pembelajaran bahasa Sunda ibu. Teras anu salajengna nyaeta anu kadua siswa anu ngalanggar poin kahiji anu tadi salila 3 kali PJJ, jadi hidap telebat atau tidak masuk dalam pembelajaran ibu selama 3 kali, siswa diwajibkan motokin surat izin tertulis di kolot konfirmasi ke wali kelas. Tadi laras ya, lamun geus 3 kali atau wajib pisan aya serat. Jadi kehadiran di ibu biasa dina pembelajaran ibu kedah 80% minimal kehadiran ya. Anu katilu siswa kudu sopan nalika pembelajaran PJJ lumangsung, terus ngaktifkan video salila PJJ lamun Zoom nuju lumangsung. Kayak penugasan kan aya bentuknya di Google Classroom, aya oge anu kedah tatap muka, tapi orang bakal tatap muka wae kanggo ngaabsensi. Anu kaopat siswa dilarang aktifkan aplikasi nu teu aya pakaitna jeung PJJ iwal diparentah ku guru ya. Jadi perhatikan dulu sebentar, nanti ada tugasnya, jangan dulu memainkan aplikasi yang lain apabila orang masih kena ngalakukan pembelajaran daring. Terus anu kalima siswa wajib hadir tatap muka PJJ minimal 80% kalau efektif. Nah, tangtosna orang kedah hadir 80%. Sareng penugasan sapertos biasa, tugas lengkap minimal nilai KKM. Lamun misalkan hidap henteu ngumpulkeun eta wajib remedial. Lamun aya tugas anu telebet hiji sanajan nilai anu sanesna ageung berarti tetap kedah di lengkapan di remedial. Anu kagenap, nah ini tadi ya atas dijelaskan, berarti hidap kedah ngerjakan sagaya tugas teu aya anu kirang. Nah ibu sangat paham untuk anak-anak yang di luar pulau, jadi ibu mengkriteriakan semua tugas masuk dipastikan akan KKM ya. Tugas PTS, PAS, PAT semua mengikuti dengan baik, kehadiran 80% dipastikan KKM dipangan. Teras anu katujuh siswa diwajibkan dibiasakeun nyarios ngagunakeun bahasa Sunda nalika salam, izin kajamban, komunikasi salila PJJ lumangsung ya. Bertanya diusahakan untuk menggunakan bahasa Sunda, sok sanaos si boge bakal ngawulang secara bilingual atau menggunakan 2 bahasa karena sebagian teman-temannya tidak ada yang mengerti gitu ya, ada dari luar pulau, bahkan yang orang Bandung juga mungkin tidak paham. Baik, hanya itu saja yang dapat ibu sampaikan.